Duh, ya kan ripuh di kieu mah bisul geus teu bisa lalampah. Geus peree aktivitas. Tas di mana Can? Gelayang-geuleung dengan piubareun bisul. Lain dagang geng. Can cager kayaknya teh bisul teh. Borora mang ieu teh geus aya jeung genep kilo mah mun di kilo. Lain ulah diantep kudu buburu eta di ubaran. Kira-kira kumaha? Kaluang bisul mah ubar anu mujarab mah gampang. Kumaha mah teu sulit. Kumaha kira-kira? Tah pokona urang mah neangan tangkal kalapa anu satangkal anu nangelang. Heeh, anu baturna ka itu ka dieu gitu. Duh geus ripuh deh Alah buahna anu geus asak, anu sakira-kira bisa dijieun minyak letik. Jadi entong ku minyak barko. Heeh. Alah kalapa eta. Mun cokelat baheula mah ditaheur meureun nya kitu nya. Gitu, nepikeun ka jadi galeno. Aduh deh Kang Seripuh mang teu bisa diuk-diuk kacanya. Lamun geus jadi, posisi ngubarkeun misalkan minyak teh nya geus tiis. Nah, sapoe teh 7 kali diulas ales gitu. Diulaskeun kana anu bisulna, kana anu pimataeuna eta. Ulah poho. Jadi sapoe teh berturut-turut 7 kali ngulaskeun. Eta mah salama 7 poe. Kira-kira eta kumaha? Tah engke pas 7 poe teh aya katingalina jeung aya perubahanana. Cager apa kumaha? Insya Allah herangnya gencelang eta mah. Si doclo aing katipuana si dengekeun. Wae dana du nyeri bisul.